eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Man lam yamut an hawahu lam yumkin an yarahu. Orang yang tidak mati keinginannya tidak akan bisa melihatnya. Jadi ari keinginan atawa kahayang eta teh mangrupakeun hiji perkara anu ngahijab atawa anu ngahalangan diri anjeun tina syuhud, tina musyahadah, tina menyaksikan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun ente hirup di alam dunya mandangna kana perkara-perkara dunya, khususna perkara-perkara anu terjadi anu berlaku ka diri ente make pandangan kahayang, mangka dina setiap perkara anu terjadi ente teh sadarna lain ka Allah tapi kana kahayang. Nalika ente lain sadar ka Allah tapi sadar kana kahayang, mangka kahiji ente bakal jadi jama anu goplah. Ari goplah teh muncul lagu Bimbo teh mah, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, kadituna berhati tapi tak memahami. Hartina torek lolong jeung bodoh. Nu torek lain ceulina, nu lolong lain panonna, nu bodoh lain otakna, tapi hatena nu aya dina jero dadana. Ceuk kateranganana dina Al-Qur'an, la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Saestuna anu lolong teh lain panon, tapi anu lolong teh nyaeta hate anu aya di jero dada. Kitu. Talolongna hate teh salah satu di antarana nyaeta katutupan ku hawa. Ari sabagean tina hawa rupana nyaeta kahayang. Artina lamun hate ente pinuh ku kahayang, mangka hate ente teh bakal lolong. Salah sahiji wujud tina kalolonganana di antarana nyaeta teu bisa ningali, teu bisa musyahadah, teu bisa menyaksikan Gusti Allah melalui tajalli-tajallina anu unggal poe ditajalikeun ka diri ente dina kahirupan ente sapopoe. Jadi teka tingali ku ente keagungan-keagunganana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal aya di hareupeun ente. Di antarana nyata anu mangrupa kaayaan, anu mangrupa kajadian, jeung anu mangrupa perkara-perkara anu sejenna anu meliputi hirup jeung kahirupan ente di ieu alam dunya. Kadua, namun ente mandangna make kahayang, mangka jiwa ente teh bakal jadi jiwa anu goncang, moal bisa jadi jiwa anu tenang. Coba wae rasakeun ku ente sorangan.
di mana terjadi perkara anu sulaya jeung kahayang, ente teh ambek kapegung, ente teh kecewa, merasa pahit, merasa sakit, merasa sedih, gelisah jeung sajabana bercampur aduk sehingga dada ente terasa sesak, dada ente terasa sempit, kepala ente terasa pusing, terasa pening, jeung awak ente terasa lemas, jeung saterusna nya kitu deui sabalikna, di mana terjadi perkara-perkara anu saluyu jeung kahayang, ente teh sumringah, sisirian, gogonjakan, ajrag-ajragan, kadituna suka bunga pesta pora poya-poya, nepi ka ente teh lupa daratan. Dalam jiwa ente seperti kitu eta teh jang sarua jeung jiwana budak TK, budak taman kanak-kanak. Kolot sote umurna, guru soteh profesina, profesor soteh gelarna, tapi ari jiwa nama sing horeng angger keneh TK keneh awak nangis kolot jiwana jiwa TK. Tah eta dina kahirupan anu terjadi secara umum. Lamun kahirupan dunya dipandang make kahayang, eta teh kahiji hate bakal lolong, kadua jiwa bakal goncang kitu. Nya kitu deui dina perkara anu khusus saperti dina urusan zikir. Zikir teh lain perkara leutik, lain perkara sapele. Zikir teh teh mangrupakeun hiji perkara anu agung, hiji perkara anu luhur, hiji perkara anu mulya. Matak eta perkara anu mulya, eta perkara anu luhur, eta perkara anu agung, nyatana zikir ulah dipake kana perkara anu sapele, kana perkara anu rendah, kana perkara anu hina. Contona dipake kana mupujukeun kahayang. Lamun ente make dikroh kana mupujukeun kahayang, berarti eta kahayang teh jadi tujuan tina dikroh. Lamun tujuanana kahayang, mangka Allah teh ngan saukur jadi wasilah kana naon anu dipikahayang. Lamun terjadi seperti kitu, mangka itulah suatu aib yang besar, mangka eta teges jadi hiji wujud tina kasasarna lampah. Nah harek gitu wae kelakuan ente ka Gusti Allah teh nyata memposisikan Allah sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mencapai kahayang. Nah eta teh tibalik kehet tibalik anu sakuduna mah Allah anu jadi tujuan, zikrullah anu jadi wasilah untuk mencapai tujuan. Ari lobana mah kahayang dijadikeun tujuan, zikrullah dijadikeun kedok, jeung Allah dijadikeun wasilah. Cek sinetron teh mah dunia sudah terbalik. Anu agung dikerdiekeun, anu kerdio diagungkeun, anu mulya dihinakeun, anu hina dimulyakeun, anu rendah diluhurkeun, anu luhur direndahkeun, jeung saterusna. Matak ente lamun dzikir sing bener diukna. Cik salila ieu ente lamun dzikir diukna dina naon? Dina sajadah. Kabeh ge dina sajadah kehen eta mah dohirna.
ari batina diuk dina naon. Ari batina mah diukna teh diuk dina kahayang ngalobana mah heueuh. Aya nu diukna dina hayang beunghar, aya nu diukna dina hayang sakti, aya nu diukna dina hayang awewe, aya nu diukna dina hayang jadi wali jeung sajabana. Ari jalma anu diukna dina kahayang mangka sapanjang diukna teh eling jeung sadarna lain ka Allah, tapi eling jeung sadarna teh nyaeta eling jeung sadar kana naon anu dipikahayang. Muka sapahna teh lain muka sapah ka Allah, tapi muka sapah kana gambaran kahayang. Heueuh. Teu sesuai jeung judulna. Heueuh, ari judulna mah zikrullah tapi eusina mah gambar-gambar kahayang. Ta eta teh siloka tina jahiliyah. Lamun hayang nyaho mah. Ari nu di Mekah mah dohirna yen Ka'bah teh disebut Baitullah. Di Baitullah anu di Mekah di zaman jahiliyah di jerona teh loba gambar jang. Aya gambar rata, aya gambar uja, aya gambar manap. Eta dohirna. Ari batina mah aya dina hate manusia, dina hate ente. Qalbu mukmin Baitullah. Artina lamun dina jero hate ente loba gambaran seperti gambar awewe, gambar mobil, gambar motor, gambar kadugalan, gambar kasaktian, gambar kawalian jeung sajabana berarti ente teh jahiliyah kene. Ngarti teu? Matak ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Lamun ngadengi kecap jahiliyah nuduhna teh nyawangna teh ka zaman kuno, nyaeta diantarana ka Abu Jahal, ka Abu Lahab. Padahal mah eta jahiliyah teh aya dina jero hate urang sorangan. Ari jahiliyahna Abu Jahal, jahiliyahna Abu Lahab anu jauh katingali. Sedangkan ari jahiliyahna ente sorangan, ari jahiliyahna orang sorangan anu deket teu katingali. Ta urang ulah dugi ka kitu heuh. Jeung ari Baitullah eta teh salah sahiji tempat anu mustajab. Artina mun ente ngadua di Baitullah doana mustajab, jeung mun ente dikir di Baitullah dikirna oge mustajab. Hartina tereh diijabahna, tereh wusulna. Jadi Baitullah teh lain di Mekah hungkul, dina diri ente oge aya Baitullah. Nyaeta hate anu pinuh ku iman jeung anu kosong tina gambar, nyaeta gambar-gambar makhluk. Mata cokot baheula mah ulah aya gambarna naon di jero imah, sabab malaikat rahmat moal daekeun asup. Heuh. Eta teh siloka maksudna imah teh nyaeta hate maneh. Jadi ulah aya gambarana naon di jero hate ente, sabab lamun hate ente pinuh ku gambaran makhluk mangka rahmat Allah teh moal asup kana hate, jeung ente teh bakal jauh tina ijabah Gusti Allah kitu. Mata lamun zikir ulah keluar tina diri jeung ulah diuk dina kahayang. Heuh. Nya kudu di mana atuh diukna? Untuk pemula mimitina diajarlah ente diuk dina karidoan.
Ari karidoan ayana dina hate bagian jero, sedengkeun ari kahayang ayana dina hate bagian luar. Lamun diuk dina hate bagian luar nyatana dina kahayang eta ngandung harti ente teh jauh ti Baitullah. Lamun jauh ti Baitullah hartina teu mustajab. Ari hartina teu mustajab lamun ngadua doana teu diijabah, lamun zikir zikirna teu usul ka Allah. Matak lamun hayang mustajab bersihan hate tina kahayang, tuluy latih diri ente zikirna bari diuk dina karidoan. Kumaha carana? Carana nu gampang, samemeh prak dikir niat heula sing jelas. Contona nawaitu dzikrullah li ridho illahi ta'ala. Sanggeusna niat tuluy ajak sakabeh anggota diri nu dohir jeung nu batin untuk berjamaah dina dzikrullah. Sanggeusna diajak kabeh tuluy ikrar. Contona wa upawidu amri ilallah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Sejak sumurah diri dina sadaya urusan ka Gusti Allah, Gusti wungkul anu dimaksud ku jisim abdi, jeung karedoan Gusti wungkul anu dipiharep ku jisim abdi. Tah lamun geus kitu tuluyanana kana tawajuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak tawajuh ku ieu kalimat kadat Allah ku rahmat pitulungna Gusti Allah. Tah lamun geus kitu kakara baca kalimatna, kalimat naon anu ek dipake zikrullahna. Misalna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kitu misalna eta mah contoh. Gerasa praktekeun ke ente, engke bakal karasa ku ente bedana diuk dina kahayang jeung diuk dina karidoan. Jadi inget-inget ku ente dikir teh lain perkara sapele. Matak omat ulah nyapelekeun kana dikir jeung ulah nyapelekeun kanu dikir. Dina peradaban manusia anu hirup di alam dunya aya 7 kekuatan. Saha anu nyekel eta kekuatan maka etalah anu jaya. Kahiji kekuatan batu. Dina zaman batu mah sakabeh parabot teh dijieun tina batu, termasuk tuhan-tuhan palsu anu disebut berhala dijieun tina batu. Contohna seperti di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim. Bapakna Kangjeng Nabi Ibrahim teh jaya sabab nyekel kekuatan batu. Di tangan bapakna Kangjeng Nabi Ibrahim eta batu dijadikeun patung. Patungna jadi sesembahan. Tah pangpayu-payuna patung batu di zaman harita nyaeta patung buatan bapakna Kangjeng Nabi Ibrahim. Ta batu teh jadi kekuatan anu kahiji dina peradaban manusia anu hirup di alam dunya. Di zaman eta anu jaya teh anu menguasai batu. Tapi batu eleh ku beusi. Batu anu sakitu gedena anu sakitu telasna lamun diadukeun jeung martil anu terbuat tina beusi nu hancur batu heueuh sok sanajan martilna mah leutik.
Ta eta kakuatan anu kadua nyaeta beusi. Nu menguasai beusi etalah anu jaya. Mangka beralihlah peradaban manusia tina zaman batu kana zaman beusi. Contohna di zaman Nabi Daud. Nepi ka Kangjeng Nabi Muhammad masih didominasi ku besi. Contohna seperti baju perang jeung senjata-senjata perang kalau bahanana terbuat tina besi eta teh kakuatan. Tapi besi eleh ku seuneu, mangka seuneu jadi kakuatan anu katilu. Besi lamun diduruk ku seuneu leeh jadi naon? Nyata jadi kereta api, jadi kapal api, jadi senjata api, jadi meriam, jadi bom atom. Tanu menguasai api etalah anu menguasai dunia, etalah anu jaya. Contohnya seperti Inggris, seperti Belanda, seperti Portugis di zaman baheula. Tapi seuneu eleh ku cai, mangka muncullah kakuatan anu kaopat nyaeta cai. Anu menguasai cai etalah anu jaya. Contohna lamun di zaman ayeuna Cina leuwih jaya ti India. Sabab bendunganana dikuasai ku Cina. Lamun ku Cina dipendet eta bendungan aya di Cina, mangka sungai Gangga teh anu aya di India teh bakal garing moal aya caian. Sabab huluna aya di Cina, dikuasai ku Cina. Matang di perbatasan Cina jeung India sering terjadi perang nyata merebutkeun cai. Tuluy cai eleh ku angin. Kekuatan angin contohna diolah jadi pembangkit listrik tenaga angin jeung sajabana. Anu menguasai angin etalah anu jaya. Lamun dina konteks negara atawa dina konteks perang mah disebut angkatan udara. Lamun dina konteks bisnis disebut bisnis penerbangan. Tingali perang lamun wilayah udara geus dikuasai alamat eta nu dikuasai udara teh bakal eleh. Ayeuna nu menguasai airport nu menguasai bisnis penerbangan saha eta nu jaya konglomerat tapi angin eleh ku jakat. Ta jakat teh jadi kakuatan anu kagenep. Ari jakat dina konteks manusia modern seperti ayeuna tafsirna teh nyaeta uang atawa duit. Artina saha anu menguasai uang etalah anu jaya. Tingali we ku ente di zaman ayeuna. Sagala sesuatu kudu make duit, sagala diduitkeun. Teu make duit mah teu jalan, tong boro ente jalma awam dalah nu disebut ustad ge, teu make duit mah teu jalan. Ta puncakna tina sakabeh kakuatan nu aya di dunya anu katujuh naon? Anu katujuh teh nyaeta dzikir jang. Di akhir zaman seperti di zaman ente ayeuna, ente ada kesempatan untuk jaya. Syaratna kuasai dzikir. Sakabeh kakuatan anu genep eleh ku kakuatan dzikir. Tingali ku ente dina sajarah para nabi, para aulia, para ulama, atau tong jauh-jauh dina sejarah bangsa orang sorangan, sejarah bangsa Indonesia, panteu asup akal
bambu runcing bisa ngelehkeun bedil, bisa ngelehkeun meriam, bisa ngelehkeun bom atom. Naon Rusiana? Di antara Rusiana sabab bambu runcingna disuwuk heula atawa diruat heula, nyaeta disuwuk jeung diruat ku ahli-ahli dzikir ti kalangan para wali jeung para ulama. Jadi cekal sing pageuh eta dikir ku ente ulah nepi ka lesot. Sabab etalah pusakana umat akhir zaman, sabab etalah pusakana manusia akhir zaman anu moal kaelehkeun ku kakuatan-kakuatan nu anu sejen nu aya di alam dunya. Ahli dikir mah moal eleh gelek ku ahli duit, moal eleh ku ahli angin, ku ahli cai, ku ahli seuneu, ku ahli besi, ku ahli batu. Sabab batu, besi, seuneu, cai, angin jeung duit kabeh tunduk ka ahli dikir. Nata ka ahli dikir mah ulah lalawara. Sabab ahli dikir mah pelindung nage lain lurah, lain camat, lain bupati, lain gubernur, lain presiden, lain Cina, lain Amerika. Tapi Gusti Allah teh nggak ada lawan.